Assalamualaikum. Woi, Waalaikumsalam. Cari. Aduh, Nur. Ya. Jabar terus. Kumaha ieu, Pak? Jabar terus yo ditah caleg. Wih, yuk tuh di tengah tuh. Wih, Ayo naon, Bang. lain orang nemuin oh iya. Nya. Daerah dia eta aya kos-kosan. Oh, aya. Orang butuh yo sakamar be. Pas kebeneran hiji deui nu kosong. Paraha di dilah. 700. Wih, mahal amat. Nu ieu ge ukuran anu kos lamanya nu di dieu nu selama atuh sakitu. Lain ieu jero menang naon bae. Fasilitasna AC, spring bed, kamar mandi, dapur, aya, pokoknya mah lengkap. Bu, tambah harga 700 selengkap itu atuh karasan tau. Wani atuh kana pagawean atuh ka tempat kerjanya atuh deket di dieu mah. Mohon nyil aja tah pegawai urang mah aja tah di tonggol. Oke, namun cocok isinan tempatna atuh sesuai jeung harga atuh urang periksa hayu. Ada si orang tinggal lihat yuk. Yuk, ayo. Ayo. Nah, ini Yo, Bang, mana? periksa tuh. Ajak kosong. Mana fasilitas? Mau lengkap, spring bed, AC, dapur, jak kosong ini mah. Geus pokona mah kieu, Bang. Siap tuh, geus aya lah di siap di dieu ngekos atuh barang mah siap urang geus dieukeun dipasang kabeh. Oh, mas burung orang tuh Mahal. gitu. Atau bukan kamar beres, gue belum bayar. Beres, geus pokona mah masalah pembayaran geura bae, nu penting ge geus beres, bayar dah. Ah, saya Ayo, belum keluar. bayar. Oh iya mah atuh ku sayana dipasang heula eta di dinya fasilitasna kabeh segala naon eta geus atuh si abang mah heula. Oh iya mah teuing lo bakal ngeusi pokona mah beres be ku saya langsung dihubungan saya minta nomor HP-na bae nomor HP abang kayak Pak, ini kosan Bapak, ada peraturan khusus tuh. aya. Non baik peraturan apa? Soalnya orang menjelmana. Ner teh urang eta macam orang Banten teh mah jelmana. Jadi pelaturanna di dieta kieu nu kahiji pelaturanna ulah sampai mawa pasangan, nu kadua pelaturanna ieu ulah sampikeun mawa orok luar. Oh. Ya, orok luar teh anu ngaranna ge jelema kumaha misalkan mau orok jalanan gitu ulah sampai ka dieu. Siap. Nu katilu pembayaran kudu tepat waktu. Si abang eta. Misalkan di abang ieu naon ngaranna ngontrak mulai bayar tanggal hiji berarti si abang ke bayarna kudu tanggal hiji deui. Beduh. Kudu tepat waktu di dia mah. Kudu tepat waktu. Lain gitu ya. Kula menjaga jihan ge tanggal 15, lain tanggal hiji. Kumaha eta lah aja pasti nunggak. Jadi kieu lamun ulah aya tunggakan di tanggal hiji sampai ke tanggal 15 bayar setengahna. Engke tidinya rutin setiap tanggal 15 setiap atuh abang geus gajihan bayar ngan awas dina masalah pembayaran eta ulah nurutan seperti anak lama. Eta anak lama di dieu ngekos deugel eta dina masalah pembayaran hara rese macet bae ulah nurutan etanya. Geus kula menek balik bayar, Pak. Oke, yuk sok mangga. Ya, nomor WA orang tulis. Ya, Mana nomor WA? nomor saya. Ya, Oh, yes, beres. kabaran langsungnya beres. Siap. Nah, saya orang naik balik ya. Ayo, hati-hati. Ayo, siap. 1 hour later. Woi, keluar woi. Woi, ayo naonnya hari amat. Bayar tang tanggal hiji deui ya. Sorangan ya geus 2 bulan nunggak, geus segera bayar. Oh iya, naik gawe ya. Ih, dia malu balesan kemana-mana bae. Dia ampuku bohong bae, ngomongna keur heula ge keur bulan kamari ngomongna atuh tepat waktu. Kiwari geus 2 bulan nunggak di jalan 3 bulan. Engke. Iya naik angkat dan nyokot duit. Gajiannya penting ya, iya kerja jaga sip penting ya. Nya ieu mah geus pokona mah kieu bae. Lamun ieu sorangan teu bayar, jadi isuk ieu kosongkeun. Soalna atuh daripada sorangan teu bayar deui, atuh kurang ya atuh rek deui sih kudu baru. Ya, Kemana lah kata Mai lah.
Jedong kata mata lah. Masa pun Kamana bae di siaran di pegawaian. Wah, kerja dia ngalamun. Tak kena yang jadi bayar. Marabu. 2 bulan. Gawe naon jaga gajian bae setiap Sedangkan bulan. yang janjinya ya penting mere duitna. Kontrak di mana? Tah di balinya tah. Tak di mana? Dina Pak Jul. Oh, Pak Jul di ditu. Nya Ya orang yang cicing di dinya kata di karak daftar. daftar tadi serangan. Heeh. Geus make uang muka geus. Teu can nanti ngomong na lengkap cenah aya AC, aya kasur, aya dapur, pasti tong ka kamar. Una naonan. Makanya kedirian heula. Oh, candi barean. Teu can. Bayar heula saparo. Terus Atuh ge saparo nama gampang. maka ada tak itu. Hi, aing beak pang doloan bae eta mah pesna eta mah. Eta jedong sama jedong nu kerang teh adalah. Gampang na. Moal bohong eta mah bos kereng ya. Digetak deh mokot merot. Dong kotak muyung. Heeh. Atuh aing moal eta mun geus nyingkir deui 2 bulan aing nunggak. Urang hade nurutan, tapi orang mah sieun bising teu dong sorangan katama bising diusir barang urang mah nunggak itu. Moal tanggung jawab ya pokoknya mah bayar saparo. Bayar kan udah gojrot gini dia tuh. Oh mah ongkos 700. Atuh jojong wani tama tempat nama kayak kipas angin segala naon. Oh si kalinya nama wani urang ge. Oh mesti burung kayak bayar tabe itu. Tadi ngomong lagi eta bayar saparah heula. Lain ieu dia ulah waka eta naon ngaranna mere kabeh. Ieu duit kadinya saparo bae merena. Ieu dia boga duit baraha? Ngepas 1 juta ini. Tah, bere kadinya 500, aing keur butuh duit. Dia ke mere kana aing 500. Jeung nih kakak duit 500. Puga eta jeung aing makan nunggak 2 bulan. Oh. Dia makan kakarak. Eta aing ge 500. Nek dibikin kadinya. Non bisa 500 jadi 2 bulan nunggakna ge. Wih, ku aing mah mah pokona mah gati teh mah kereng ge naon beunang bae. Engke dia didinya tuh biasa ngontrak bayar separo. Kayak aing bayar separo tina 2 bulan. Cek aing meunang dengan sakitu. Aya piduiteun mah enggak ya. Oh saya tenang tamari kitu. Ya orang sapagawean ieu. Asurana kawe lah ya. Oh geura. Asep ja. Oh geura ieu baturan aing ieu nangguan deui lah. Oh saya burung ya. Nek mere duit eta ge mun lamun orok meunang atuh los ke duit Oh dikeun gampang kabeh. tah mah.